Aduh, teu boga duit ya, mending ngaji gitu tah. Tah ieu teh jadi ulah waka ceurik dibere sangsara teh, ulah waka ceurik dibere balangsak teh, da geuning jadi hade. Kusabab teu boga duit jadi daek ngaji kitu tah. Sabalikna ulah waka atoh urang dibere beunghar bisi jadi goreng. Gitu. Jadi Allah mah kawasa nyieun hade dinu awon. Allah kawasa nyieun awon dinu hade gitu. Da ari makhluk mah ngan saukur tempat af'alna Gusti. Af'alna Gusti Allahu Ta'ala. Jadi nu hade bisa jadi awon, nu goreng bisa jadi hade. Lain nu hade ju goreng jadi hade lain, tapi di nu hade aya nu awon. Contohna mode salat sae tapi ujub ria jeung takaburna eta awon, cilaka gitu. Jadi sakali deui ulah sedih dibere sangsara, ulah waka atuh dibere beunghar, sabab sagala rupana ge eta teh mungguh Allah Ta'ala mah jang kahadean urang. Itu juragan.